Anjing ieu masna. Halah, mi gede kieu aing beunghar. Ieu di bala ieu we. Rejana ieu tempat teh angker anjeun. Ah, bae da si sabah beuti tah ngore deui aduh. Aing bakeueung deui ah. Jange menang milik gede ah. Kenaon maneh jang? Kenaon weh? Ditanya ti sia mah. Saha? Saha we? Oh, saha? Saha? Lain ku nanaon si aing deuk ngabejaan. Ngabejaan naon? Di dinya teh pajarkeun angker da heueuh aing ge ngomong ieu. Oh, tah si sabah nu disalahkeun mah. Di angker ieu teh di dieu tempat teh. Sajaba angker teh euy eta teh aya harta karun di dinya teh. Di mana? Itu nu loba batu teangan korek ku sia. Oh, di mana nu loba batu teh? Da di jalan oge loba batu. Teangan we belah kidul tuh. Kidul. Bolah. Jik teangan. Oh, siap. Nuhun. Cerita di kidul mah di dieu euy. Tapi di mananya euy nu loba batu? Oh, itu anjir. Lah. Ieu telok euy. Mana? Iya. Ada nama iya, konek-konek nama. Yang iya gitu. Aduh, sugan we, aya rezekina. Rezekina mah ka urang itu aduh. Aduh. Gitu. Oh, siap anjir. Anjing, emas. Anjing ieu emasna. Halah, mi gede kieu. Anjing aing beunghar. Mana yuk? Wah, ngimpi goblok. Halah, asa nyata bieu teh euy. Duh, aing mun bener eta emas aya di nu batu eta. Anjing beunghar aing. Ah, ieu mah hiji-hiji carana euy. Aduh, tapi kumaha nya euy nya? Yakin ieu mah aya, ieu mah yakin. Ah, urang neangan anu bisa ngabukakeunna euy. Saha ieu? Sugan si sabah bisa henteu. Ah, teuing ah, urang neangan we lah. Sampurasun. Aduh, damang ya? Damang. Punten asa arara jadi itu aduh. Aya naon ieu? Hanya ieu masih kuring maka dieu teh yang lain kuna naon loba pangabutuh. Mulana pikeun ka dimangpaatkeun wae ku batur kitu tah solusina kumaha. Apa? Anjeun loba ditipu batur. Solusina kumaha tah ya? Gampang. Kula apal dina saku eta aya 10.000. Aduh. Sok kadikeun. Kurang dibantuan. Bener 5.000-an nya ada yang punten. Sampean lah nya. Mangga ya. Candak eta kanggo modal usaha. Aduh, mohon pisan eyang meni sakieu seueurna itu geuningan. Hayang mah ukur hoyong ngabantu. Aduh, nuhun pisan eyang mugi akasean teh. Tapi kayaknya Betul, aduh. Aduh heula Angka cai heula. Nah, duit loba ieu euy pamere si eyang. Heuh sakti mah sakti ieu teh. Eleh ku nyeri beuteung mah. Modal teh. Aduh, si eyang. Cobaan hayang diudi ngajaran ieu. Tidak dapat meunah ieu. Rek dipake ah. Aduh, power ti beubeut aing ieu. Aya duit urang simpang aja di lah.
Juga nih jadi ayah. Saya mah ka dieu ya. Katila. Alah, sabutung manehna. Tun. Mangga, aduh. Bener, anu aing diajar seueur aing. Yang gaman. Alhamdulillah, Cuk. Aduh. Bari dia anak tuh ieu tengah tebih teuing Ya, ieu. aduh. Si kumaha yang perlu dibahas ieu kumaha sih? Kieu yang abdi teh kamari teh ngimpi. Limpina teh tak jelas. Jelas. Pokoknya mah eueun sajelas-jelasna ieu wae eta ngimpi. Si. Ieu mah atuh kumaha cara ieuna cara ngabantuna si Eyang ka abi kitu. Mun eudeup mamukakeuna Oh, jadi meureun menta pamukakeun. nya Menta kunci meureun gembok teh mah gitu. juru kuncina cenah iwali si Eyang. Tapi lah memerlukan biaya eta teh. Biaya naon? Waraga, nyawa teh waraga duit. Bukan duit sabaraha sok ka dieu teh. Duit teh wae anjing ge mah. Eyang naon ieu? Tong tak truk sok bukan duit sabaraha ka dieu teh. 200, Kurang. Masih 200, 400 eta. kurang kene. Da waragana gede soalna. Tos lah. Tah ieu teh karek ukur keur meuli hayam. Keur meuli menyan. Anjing. Kurang. Ieu keur meuli menyan. Keur minyak seungit. Anjing. Beak. Wayahna kadang-kadang kita tanya atuh. Jika dukun Eyang teh saketi mandragino kurang kene keur sasajen. Ieu mah abi mah nyempeng 100 we ieu kanggo abah sadayana. Tah ieu meureunna sagala rupa satulatina kene dimanfaatkeun tah ieu kunci mah aya baca we mingkem ke bukanya kami keluar heula sakeureuh. Ka mana Eyang? Tungguan heula di dieu nya. Itu. Rek keluar heula sakeureuh laguan di dieu nya. Duit loba goblok tinggal sakieu. Aduh anjing geuregeuteun. Saha? Urang Eyang. Eyang di mana bieu karek keluar Eyang na oge. Dieu laguan heula sakedeung cenah dek ka ditu heula kacai bieu teh. Kayak heula, ieu teh imah urang. Imah naon nu bieu? Eyang ieu teh. Nu tadi mah nu make pangsi bodas. Heeh. Eta mah saluan tatanya. Anjing. Sa jelema dipu. Nah, Beak duit. beak naon? Beak. Ai Ditipu. kunci. Ieu mah dikeun kunci-kunci. Kunci naon? Kunci pi beunghareun. Mana cik? Anjing. Ketipu. Eyang goblok. Balik.